di panas babat teh. Pisan santai ngahasilkeun itu kebon teh. Iraha atuh kawas batur melak anu aralus. Melak cau, melak campur gagal. Woi. Tarik-tarik teh kawas lain euy ai. Na keur naon atuh wayah kieu? Keur babad urang ye arek diajar tatani deui. Aduh. Meni edeg pisan di kopeah euy teh di mana? Pas luhur. Kapan urang ayeuna ngaburukan di pesantren. Tas ngabur barudak. Karena ibadah mah da kudu dileketan ayeuna mah. Yo, bieu teh kate etet ka pamajikan. Ai Kang Maman cing teh ka mana si Uda? Cenah di sawah. Teu tuluy lila ngobrol jeung pamajikan. Ambet henteu. Dari jam ngobrolna di sawah. Oh, aing panas euy. Yuk duh. Panas euy. Urang ka karage. Datang ieu teh urang teh. Karena tatanan udah mah rajin. Urang mah tambah kesel di imah buburu henteu urang teh. Urang teh aya perlu saeutik kieu teh. Kang euy. Ari tuh gandek mere job ka urang. Lain ngaran di saung sawah mah kieu nya. Lah, saung kulkas di sugan eueuh ya. Eueuh kulkas di jero sugan hayang rada. Oh, ieu mah paragi urang mun peutingeun bobo di dieu. Ai kasur mah aya di jero. Bet aya komplit. Kursi ge aya 2 setel meureun. Can ieu ngababad ieu can menang hasilkeun naon atuh? Lah, kapan urang teh yo, bareto teh nyakos di pelakan ieu teh kebon teh. Pada cek batur. Udah cenah lamun hayang paala hasilna. Mending keneh di pelakan cau jeung sampe. Halus heueuy mun urang teh. Sampe ge cenah lumayan, ka pabrikeun mah cenah ayeuna keur 9.000 sakilo. Cau cenah loba nu butuheun jang nyeun pisang, nyeun kiripik. Zaman ayeuna atuh. Urang teh kacarita heueuh atuh urang teh edeg nyeun logak di dieu teh. Nyeun logak setengah meter pasagi jang cau. Aya meureun 20 logak mah di dieu. Urang teh belaan eueuh ge urang cauna. Jangan meuli urang teh. Penghasilan hayang beuki nambahan meureunnya. Meunang meureunna 50 kilo mah cau teh. Dibawa ka dieu. Urang teh brek kana unggal logakeun. Cing teh meureunna nek jadi kabeneran brek hujan. Wah, tas di pelakan tuluy hujan cing teh ieu. Tuluy pasti jaradi meureunan cau teh. Da geus ngeunah saminggu eueuh jadi bae kalaka. Cing teh eueuh jadi geus 2 minggu eueuh. Cing teh kitu. Paeh kitu ieu teh binina, urang teh duludang. Deui si logak tadi dipelakeun teh. Nah kalah kabar uruk da cauna. Nu dipelakeunana naon sih? Cau. Anak tangkal cau anakna. Ai udan cauna nu cau. Da ceuk batu teh melak cau, mata urang teh kalah cauna we dipelak urang teh. Sampo kitu. Sampo kitu deui. Sampo brok kana logak-logakeun sampo teh. Jadi wae biasana pan 3 peso geus nyang sereng. Ya mah eueuh. Eta. Nah urang teh diludang kalah buruk di bae. Tangkalna Kang di tangkalna ngeuretan ancetan sebkeun. Jadi lamun cau teh binihna tangkalna. Heueuh pangarti teh. Ulah leutik. Ampun otak teh meni. Biasa da urang mah heuh can aya kanyaho. Ngan ayeuna urang rek ganti posisi ieu teh. Rek melakan teh. Keur kamajuan kana zaman penghasilan. Pada cek pertanian sing daek ngawin-ngawinkeun model ngawin-ngawinkeun jeruk, model alpukat. Ta urang teh na teh rek ngawinkeun kalapa belah jeung sampo. Ta geuning euy. Urang teh pada aya ai pang teh sejenis? Ai pang teh sejenis? Pada aing ngawinkeun mah ulah sajenis. Aing ngawinkeun mah ta urang ge hayang nyaho arek ngawinkeun kalapa jeung sampo urang teh. Alus tapi jadi. Jadi. Nya jadi atuh, tereh kadaharna nu kitu mah bener. Jadi kumaha maksudnya? Jadi kumaha maksudnya? Ngawinkeun kalapa jeung sampo. Jadi urab. Pas jadi ngeunah. Jadi urab. Gitu. Mantap dan aing. Ya kalam teh urang menikahna asa menikahna kitu ngabikeun sampo jeung urab. Mau ngobrol anu pamohalan di dinya mah. Gitulah.